nyareat 100%, hakikatna manteng ke Allah 100%. Karena jauh pertolongan ti Allah maka anu di luar dugaan. Nu di luar dugaan. Bersomdania hate ka Allah, tatagenan hate ka Allah, tapi nyareatna upaya 100%. Teu mustahil unsurna pertolongan ti Allah. Sing yakin kan ayat iyang surkumullahu fala ghaliba. Ari Allah ngamaksud rek ngalungsurkeun pertolongan ulah berbicara masalah mapai adat teu mapai adat, tapi dengan catatan upaya anu geus maksimal. Musyawarah geus ditempuh. Azimah azam ta geus bener-bener giligna teh geus mencapai kana 100%. Fala ghaliba. Nabi Musa diudag-udag ku Firaun si mustahileun salamet mustahil ceuk adatna. Ti tukang direk-rek ku Firaun jeung balad-baladna ka hareup lautan rek ka mana deui sok. Bae wae teh beunang. Lamun teu beunang ku Firaun ti karembek dina lautan. Tapi lamun Allah